Nah, nu ni nah. Nah. Tiu. Tio kontreng. Rokok ge meunang nganyuk tiwa marariti bari jeung ngamok mari nganyukna ge can aya ieu hiji biasan pasiennya sek saminggu sepi ting sieun ku hujan beureun Kapan Mas Dek? Ah, biasa ulin. Kurang udah kayak itu lah. Kemana? Apa nanya anak Dek? Wah, Mau kena cakep. Ayo Ayo, lah. let's go lah. Yuk. Orang Oh, sekarang lagi udah kecap. Assalamualaikum. Araya yuk. halo Gamal alhamdulillah. leh nyoba gimana asing gimana pakai Aduh. Alera sa enggak ada Rencangan itu. Baiklah. Ada ngopi, bade bajigur, bade atah wae. Naon we? Kopi. Kopi na ieu lah nya hiji kuduaan. Adanya. Langsung aya. Balah. Tampi Alhamdulillah mangga sok pajengkeun. Rokona mah ieu wayahna nya. ambung ah. Pae kumaha? Kumaha enak usaha ieu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah bisa praktik mandian kulap. Mantap, laras pisan. Ya teh kita nyelam pasien. Apa sen? Mohon. Dari giring kunaon? Kita Lipat ge. Lipat langsung naon giring kunaon? ada serius bos. Hah? Ada serius. Serius kumaha teh? Banyak warna. Naon giringna? Anak anjuk biasa. Alah. Utang. Ah. Alah, apa sih kan lu bawa utang atuh. Dia Semangat. lu bawa utang mah bade duit teu kau urang. Mual nih baik. Terus bekal dah. Kalau Kang, tenang. akang di mana akang teh? Di Jebrod, Ya, Bro. Mohon. Saha jenengan teh? Asep. Asep. Halus ngaranna mah Asep. Tapi ulah Asep sebenarnya mah da cocok. Teu cocok, Pang. Kadang-kadang mah tina ngaran Pak esok teh cocok. Kumaha pamit digentos jadi Udin. Biasa ya. Biasa. Hoyong naon teh teh? Hoyong Bunhat. Hah? Boga mana ieu sarua yang boga. Salah tuh. Kurang ayang atuh. Lain. Hayang beunghar. Aya nanyakeun kanu kopina nganyu, rek kumaha beungharna. Alah. Hayang naon jalur tadi teh hayang naon? Ya, nggak tahu. Pengen usaha lancar gitu. Nah, dibawa ka ditu tuh Pak. Disaha. Aya beja we. Bejana naon? Di juri. Jadi, Usaha yang lancar, oh, gampang. naon teh? Pakai mobil. Oh, Macet enak bener. Bawa. Sok enak mah usum. Enak mah dagang cilok, pakai mobil. Dagang salak, pakai mobil. Ya, lancar pan sama Sugangnya jampe-jampe Nah, gitu. jampe mah loba. Widih hayang nu kumaha nya loba. Asa ulang panjang we. Aya pondok Singkat. singkat tapi teu padet. Singkat tapi paten. Hayang bahan mah gampang atunya. Nganyuk berarti. Ayo kumaha. Sabab kieu Kang Asep punten nya, sabab pan ari beunghar ayeuna mah lain beunghar rariti. Maksudna rariti teh lain karena hasil usaha nu biasa lain. Karena beunghana nang nganyuk, Cap nganjuk berarti. nganyuk boga mobil ngirit. Nya bae. Motor. Boga motor ngirit. Oke. Nganyuk kene. Lamun ngareng nganyuk boga Tah. utang. Lamun boga utang can beung. Gitu. Anu disebut beunghar mah ye Kang Asep sok sanajan emam sareng japuk nya imahna ripuh teh maksudnya aliris salujan teh gitu kan. Tapi teh boga hutang nya enjoy molor oge lain dina teh enjoy mah meripis beun matak ulah hayang beunghar punten Kang Asepnya
hirup mah ulah hayang beunghar tapi hayang seratos gitu ya. Lamun seratos insya Allah kalau di pasihan gitu nya. Pasihan Elbona eta mah. Ya, Napa nyating? tepatnya teuing. Pondok kan, tapi paten. Ilmu milarian artos pada dagang batagor, pada ngojek. Ya, gitu ya. Jadi itu pasep ulah hayang beungarnya. Pamaheong seur artos sekarang kalau pabrik pasien Elbona gitu ya. Elbona aya di Paege, aya di Paege. Ini mah sok ngikut bunyi nu poek gitu. Apa mau makan gitu. Kayak gitu kasep. Jadi kasep pameh hoyong seur artos nggak usaha lah. Bade eta damel kana naon lainna? Kanu iya kanu ngaduk. Hah? Ngaduk. Oh, pantes mau loba duit tadi gaduk mah tuh. Kayak gibi aku nyatu, kadua aku rokok. Paling biasa 60.000 nya, 60.000 dikirimkeun ka pamajikan. DM. Heeh, kalau mau nepi. Eueuh dikirimkeun. Nyangsan. Gitu. Atuh gentos ena mah kana jualan ya. Dagang. Cocok mah teh, Dagang. ame asetnya jualan gitu. Jualan asep mah gitu. Muat erek oge jadi satpam, ngaran asep mah. Gitu jadi satpam. Lulusana SD pan. Hah? Lulusana SD. Make sekolah tambahan SD lain tuluikeun. Pantau iya. Heeh, teu nyambung. Nyamung. Nyambung biayana gitu. Terus. Ayeuna mah kita masalah yang usaha pangomilarian seur artos mah seueur elmuna pasepnya. Bade ilmu kayak di bos lele tadi itu bos lele keke oge mah api sok nyumput duit di poek. Itu bung di zaman duit. Benar. Bawa di KB mah pasien elu batagor lah nya jualan. Jadi pasep mah ulah kuli. Masa cocoknya? Ente cocok di janggot. Kau memakai ikat nggak pada ini. Sama ibu ikat batik jadi padada. Gitu. Sama lagi padada. Gitu lah ya. Makanya ada konslengnya. Bener ya mah. Oh iya tuh amalan naon tah itu kan dukun. Baiklah, disebut kang dukun, kang bikin gitu dan kawan lah gitu. Masalah kemana? Hai Amalana. Amalan. Jadi boleh kang Asep mah kan hoyong jualan ke hoyong gaduh rasa, rasa amalan. Ayah kang Asep Puasa teh. atau kodak puasa. Nang Pak Asep lamun bade jualan, nagok heula di lawang pantau mau berangkat teh. ngerah. Ya kan jampena ya. Oh jampe. Paling capek. Takir nagok bari melongkan matahari mau isuknya. Kumaha jampena cing. Kumaha. Kudu apal mau lah dituliskeun. Wah, jauh kumaha tah? Dengekeun rekapkeun atuh dengekeun ya. Nya nuninana. What the fuck? Nah, nuninana. Iya, Tiu, kontreng. Gitu ya. Idit we gitu tah. Beres lah nya. Heeh, beres lagi lah. Ya pacar lagi apa terus beresnya? Heeh. Aya abi komisina. Nah, jadi bere. Jadi beres. Berarti di pending lah banyak. Hari TF kan banyak. Nang TF. TF Baraha. Oh, Kalau kebae teh. Maka Maka itu komisi ya. Dulungan jelema mah tukun make komisi. kan di ditu ka itu kan pakai bensin. Kemarin dah kayak sorangan kemarin. Tahu ya? Mentong, pakai pamalinya Modus Hah? kan mah. Ah. Sorangan. lain modus. Pakai ulah nyesel mau apa sih kan nyong diberi komisi. Untuk kayak komisian lah. Pakai mah didoakeun deh. Jing jadi golf lele. Amin. Jadinya gitu dah. Siap. Siapa kan? Jadi kumaha bawa cana teh kumaha? Dilap deui. Tuh, pae gagal ini. Kumaha pae tahun kemarin pae kumaha? Nah, nunya. Anak Gitu. kontreng. Gitu ya. Apa lah ya? Apa? Itu juga dagang lah gitu ya. Mudah-mudahannya cocoknya gitu. Amin.